Mitra nuju ngadangkeun dongeng di Mang Jaya Official nyaeta Mang Jaya Saparakanca. Di Mang Jaya Official ieu nuju nganca carios nyambung judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ke-55 para mitra. Dongeng-dongeng di Mang Jaya sirupina para wargi henteu khusus dongeng rumah tangga teras henteu khusus dongeng silat henteu para mitra campur-campur dongeng kumaha pengarang para mitra Mang Jaya waktu itu. Alhamdulillah seueur pengarang anu kantos dibacakeun dongengna ku Mang Jaya. Kitu nya para mitra kapungkur atuh gawe bebarengan sareng pengarang lami para mitra sadaya aduh aya paribasa cenanya para wargi sadaya naon-naon komunikasi teras keda anu kitu nya para mitra janten klop kitu nya para wargi aya naon teh pamulut kumaha ieu pendengar cenah para mitra hoyong anu para wargi didugikeun ka pengarang para mitra ngadamel karangan anu kinten-kinten ka mana lumpatna. Kitu nya para mitra ayeuna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS bagian ke-55 mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya Saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ye dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-55. Para wargi sadaya mangga dongeng nu judulna Gara-gara Harta karangan Uwa Tatang dina bagian 55 urang lajengkeun. Harita nuju ngobrol Ode jeung Nyi Wiwin para wargi sadaya Elis Wiwin si Ode teh atuh tukang humor. Harita para mitra si Ode seuri bari pupurungkutan sabab puhuleungeun diciwit ku Elis Wiwin. Manggeus atuh ngaco wae Kang Ode tuh tingali bulan meni moncorong kitunya nyangan kasabudereun madhab. Nyaan meni asa ngemplong meni asa nikmat kuningalina oge nya cahaya bulan sakitu ngebrakna. Lirti berang we angin ngadalingding. Tah di dieu urang kudu minang negrakeun tasyakuran bini mah teh tukang maha kawasa lis. Aduh. Cacakan ukur tingali cahaya bulan. Bari ngarasakeun hilibirna angin peuting. Sedeng kanikmatan nu karasa ku sakumna manusia lain itung-itungan urang lis. Jadi lamun urang rumasya dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin kumantena. Atuh urang teh kudu yakin percayana kana kamurahan sareng pangasihna ti Gusti. Kalawan kudu negerakeun puji syukur. Sapadel Mang Ode dibere dahareun ku Elis tapi Mang Ode jajauheun kana daek mere ka Elis, malah teu nganuhunkeun acan ka Elis. Beureun ceuk Elis teh nurus tunyung eta si Mang Ode dibere dahareun ge teu nganuhunkeun acan. Tah Elis ge pasti kana kitu. Malah horea mere deui ka Mang Ode. Tapi lamun Mang Ode dibere dahareun ku Elis nganuhunkeun, bari harita keneh terus we didahar ku Mang Ode. Geus tangtu Elis bungahna. Ya pokona mah dahareun ti Elis gancang ditarimakeun ku Mang Ode. Taina Mang Ode bisa diuk ngareneng jeung Elis. Sumpahna ge daek kumaha lah meuni asa nikmat Elis. Cacakan ukur bisa diuk ngareneng jeung Elis. Cenah eta baju Mang Ode bau cinggarong anggap we keur niis lah di handapeun tangka daun sembung. Alah, sugan we tulis nincak kana sisiniran urang teh. Cek Ode ka papanjangan ngobrol. Sisiniran kumaha? Nya kapan sisiniran ge kieu cenah teu calana sugan ka meja. Nu hartina teu ayeuna sugan jaga kitu cekeng teh yoi balak-bak hampura Elis lah. Ganyol-ganyol telis ngora, banyol-banyol mengpeung ora. Ya geus jadi ika-ika jeung inin-inin malah bati waasna we. Inget zaman baheula mungaran cinta kunyuk. Lain cinta kunyuk, cinta monyet meureun. Ya kunyuk jeung monyet mah eta keneh satelen tilu baru 11 12. Aduh. Ceuk si Oden cep jarempe siga nu geus beak piomongeun. Atuh simpena peuting. Asa beuki karasa para mitra. Nu kadenge lintang ti sorasa satwa nu biasa liar ti peuting.
Sora ciang-ciang tumerapna kana batin asa ngalalewang. Ngadenge cora cari cangka sawang ngawawaas. Rusras ka alam nuges ka sorang. Teu sakumaha lila si Oded pokna. Lis, kumaha urang teh? Rek kieu wae kitu sabapanjangna? Kieu kumaha Mang Oded? Eulis Wiwin ngareret. Nya lamun dina badminton teh mah. Rek main tunggal wae kitu moal main ganda lah. Kumaha lamun urang main ganda Lis? Saha nu main ganda teh? Iya Lis sok ipa-ipa kitu Lis sagarupa teh pira aku teu ngarti. Nya jeung saha atuh badmintonna? Mah jeung saha deui lain jeung anu ngareneng. Meni purunya si eta si Mang Oded meni kitu dah cager Mang Oded. Majeuna we lalis lah. Setiap jalma nu ngabogaan kahayang mah. Si Mang Oded meni kitu dah cager Mang Oded. Majeuna we lalis lah. Setiap jalma nu ngabogaan kahayang mah. Boh awewe, boh lalaki, boh nu geus kolot atawa ngurak keneh. Eta teh netelakeun jalma normal, jalma sehat lahir sehat batin. Da jalma nu teu normal mah teu sehat pikiranana. Bet moal nya boga cita-cita anu mulia, cita-cita nu murni. Terus terang keur si Mang Oded mah geus teu kudu ditanyakeun deui. Nya bet kata lanjuran ngobrol teh Lis. Ayo ke disebut kaliki di korangan kanyere ka pipir-pipir. Lalaki amun sorangan awewe teu mikir-mikir nya ceuk Lis teh mah. Anyut how meunyi how ceuk kitu ceuk si Oded. Lamun wakca mah manehna teh aya pikir kadua leutik ka Eulis Wiwin. Ngan rek terang-terangan teh asa-asa sok sieun ditampi. Sajabana ti kitu sok sieun nu jadi komandan nyaeta Abdurrahman alias si Cipeu mikahayang ka Eulis Wiwin. Da eta we si Cipeu katingalina bangunya aheunaker ka Eulis Wiwin atuh Eulis Wiwin pokna. Duka Mang Oded lah dina waktu ieu mah can kabiruyungan bogan ngadampingan teh. Duka isuk pagetoma geus urang ngampi Mang Oded bisi kaberangan. Eulis Wiwin nguniang nangtung. Tuluy ka jero dituturkeun ku si Oded. Kulutrak si Oded nulakan panto. Goloyo harita teh ngedeng tongongan si Midun anu geus kerek nyegrek. Atuh Eulis Wiwin ngampih ka kamarna sare jeung anakna nu boga imah. Saurang budak awewe umur 8 tahun. Malikan kana perkara polahna si Oded teu bita ti pola si Cipeu baheula. Samemeh ngagabungkeun diri jadi laskar. Atuh para mitra sadaya sok loba heureuy loba sempal kapiguyon ti ditu nama siga jelema anu matak siga bodor para mitra maksudna. Tapi dina bab pangarti jeung wawasena mah lain lumayan. Dina waktuna ngalaksanakeun tugas gerilya ge loba nguntungkeunana. Atuh kesatuan Serigala Putih geus ampir kabeh anggotana ngabarogaan senjata. Sedang batin si Oded beuki lila beuki katarik ati kagembang rasa kapentang asmara ku Eulis Wiwin. Tapi ka si Oded aya pikiran rek cacarita kanu jadi komandan. Nyata ka si Cipeu yen manehna hayang ngawin Eulis Wiwin. Nya kitu keneh Eulis Wiwin tadi nama eueuh harapan atawa eueuh jorojoy bogoh ka si Oded. Da eta jelmana siga bodor. Tapi ka ayeuna keun mah Eulis Wiwin katingali ku sararea. Asa beuki raket jeung si Oded malah sok mineng kapanggih ku babaturanana keur paduduaan. Lamun rek mandi kawalungan sok babarengan. Ku dasar kitu aya saurang anggota nu mere laporan ka si Cipeu. Dina perkara si Oded sok babarengan jeung Eulis Wiwin. Samalah laporanana dibungbuan majarkeun si Oded pernah saresa gebrug jeung Eulis Wiwin. Padahal iraha teuing para mitra sadaya si Oded atawa Eulis Wiwin make saresa gebrug. Eta mah estu fitnah ceuk istilah ayeuna mah teh mah gosip. Ngalaporkeun kitu setesangkan si Oded ditegor atawa beratna dikaluarkeun tina kesatuanana. Si horeng nu mere laporan teh manehna mikahayang ka Eulis Wiwin atuh para mitra sadaya demi katelahna si Gundi. Nu kieu ngenag-ngenag bari mulungan teh. Ari Gundi adina dudung anu jadi mata-mata ti pihak musuh. Nepi ka bapana Eulis Wiwin anu katelah Kiai Darmin maot oge ditema ku almarhum Den Joni. Alatan ti si Dudung ngalaporkeun ka pihak musuh. Kitu deui Eulis Wiwin nampak panyiksa anu rosa gara-gara Dudung. Nyaeta lanceukna Gundi. Atuh isukna si Oded dipanggil ku Abdurrahman alias si Cipeu. Kalawan teu hararese si Oded datang. "Merdeka!" ceuk si Oded gancang ngangkat peureup. "Merdeka!"
Temal Abdurrahman kalawan pokna sok diuk ded cek ode diuk dina kursi kai sedang didinya aya 2 urang prajurit ngajaranteng deket lawang. Teh kasumpingan ku midun pak saurna abdi disaur ku bapak cek si Oded bari neuteup-nya. Geus ngarti maneh pangna dipanggil ku dewek Abdurrahman alias si Cipe merong kana beungeut si Oded. Mawi henteu pak dugi kitu aya kapriyogian naon ka abdi teh pak. Tema si Oded kakara kaget. Piraku maneh kasebut prajurit dititah datang ka komandan teu ngarti kana maksudna. Moal pati-pati dititah datang atawa ngadep ka komandan lamun eueuh maksudna. Cek Abdurrahman alias si Cipeu teu leupas paneteupna kana beungeut si Oded. Oh, sumuhun. Si Oded kalah seuring hehe. Atuh Abdurrahman alias si Cipeu nyentak. Mantong seuri pokna. Si Oded kontan balem tuluy tungkul kalawan pokna. Maneh wawuh kangaran Eulis Wiwin. Kantenan we kenal mah pak lah. Mari sanes kenal engal-engal sareng Eulis Wiwin teh. Tos lami kenal na popi kapungkur mah satea cenah anjeunna dicana ku pa ieu palet nanjaka henteu kenal. Atuh ayeuna mah teh anjeunna ge teu kenaleun ka abdi harita mah. Da memang teu acan tepang teh tema si Oded. Dina nyarita nama tak pikasirieun. Nya heueuh bareta mah can tepung. Tong boroning silaing sanajan dewek ge bareta mah can wawuh ka Eulis Wiwin. Sundupi ayeuna apa mayor kenal ka Eulis Wiwin? Si Oded kalah malik nanya ka anu matak pika keheuleuh. Dasar tolol. Nya heueuh kenal atuh ayeuna mah. Sumun upami sami sareng abdi mah tos kenal. Lajeng kumaha sun? Sok babarengan jeung Eulis Wiwin. Sakantenan we osok mapa dupi kitu. Si Oded ngaku kalawan malik tumanya. Rumasa sileng sare sagebrug. Monok sagebrug. Sareng saha pak? Si Oded rada kerum. Jeung Eulis Wiwin. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saur saha? Abdi sok monok sagebrug sareng Eulis Wiwin, Pak. Nah, sangkian Bapak atanapi aya nu masian laporan nu bade mecahkeun antawis bawahan sareng kapimpinan. Pami tuduhan teh mah, Pak. Aduh, tuduhan iraha abdi katinggal monok sagebrug sareng Eulis Wiwin. Saha saksina? Pami aya saksina nu masian laporan saha jalmina. Nah, anggota keneh Bapak atau pihak luar. Abdi nganyunkeun ditepungkeun we Pak lah. Sareng jalmina kalayan abdi adukeun ye ku Bapak. Sareng anu masian laporanana. Sanaos saur Bapak kedah silih tembak ge mah abdi moal mundur Pak. Nyaan moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas ceuk paribasana. Moal mundur saujung rambut ge. Kangge naon abdi ngiring berjuang. Sareng wantun bertempur sareng pihak musuh pami abdi bade jejerih kana pati mah. Bari abdi digogoreng ku diri batur. Cek si Oded tegas kalawan nanyakeun nasaha jelemana nu mere laporan teu bener ka komandan malah setengah ditantang. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga si Oded tegas sarita teh para wargi sadaya. Kalawan nanyakeun saha jelemana anu mere laporan teu bener ka komandan malah setengah ditantang. Da pugu bener-bener si Oded teh teu ka teu rumasa sok sare sagebrug jeung Eulis Wiwin. Teu perlu nyaho. Ngan eta maneh rumasa henteu sok sare sagebrug jeung Eulis Wiwin. Cek Abdurrahman alias si Cipeu henteu daek ngabejakeun saha-sahana nu mere laporan ka manehna bari dina nyaritana ku ayeuna marada leuleuy. Atuh pami kitu mah bapak teh bade nampi kalayan percanten ka jalmi nu bade mitnah. Dan Bapak nyaurkeun aya nu masian laporan nanging teu kersa ngawartoskeun jalmina. Nah jalmi nu masian laporan teh henteu jelas sareng henteu aya buktosna teh. Nu fitnah teh teu abot kitu hukumna mitnah teh. Nah teu matak janten dosa kitu ka jalmina nu mitnah. Sareng kanu dipasihan laporanana upami nu dipitnah ujug-ujug dihukum kitu bae. Mangga galih ku Bapak piraku Bapak kasebat pimpinan. Teu ngartos kumaha hukumna jalmi nu sok mitnah. Kapan hukumanna ge ka jalmi nu mitnah mah teu kinten abotna. Pala ieu langkung kejam cenah bejana tibatan mahala jalmi. Kitu pamileres aya jalmina nu masihan laporan kitu ka Bapak. Mangga enggal sing hareupkeun ye ka abdi. Hoyong terang we abdi mah ajalmina siga kumaha eta jalmi tukang fitnah teh. Ceuk si Oded asa beuki wani dibarung ku rupa beungeut lir beusi atah beuleum tanda ninget teu ngeunah dipitnah. Lah geus we ari maneh teh rumah sama. Ngan dewek mah nanya kitu sotenan bising nya maneh boga kalakuan kitu.
pamileres abdi midamel kalakuan kitu bade kumaha tindakan bapa ka abdi nya lamun manehna bener ngalakukeun kitu mah kudu dikawin sakalian ku maneh kawin sabab bisi aya kajadian nu nimulkeun ngamenyan koneng atawa ngotoran ieu kana korps kumaha pemi abdi leres teu gaduh kalepatan kitu kalayan ku abdi bade ditikah na bapa bade ngawidian atanapi moal si Oded para mitra teu kapalang wani terus tumanya lamun awewena sukaeun mah teu naon-naon rek kawin ge ku maneh Temal Abdurrahman alias si Cipeu dina nyaritana rada daria jeung beungeut rada bareureum duka bareureum ambok duka ngarasa era percaya kana fitnah ti anggotana keneh nuhun atuh pami kitu mah Pak insyaallah ke di mana abdi tos gaduh waragadna kangge nikah ku abdi bade ditikah permios Pak mereka cek si Oded tuluy ngaleos balik deui ka tempatna nyampak si Midun jeung Omon Katut Sukri keur ngarariung di tepas samalah dudung oge harita aya manehna keur nyarita teh ngadadak jempe sabab si Oded datang atuh si Midun pokna nanya ka si Oded bari neuteu adina dudung merem mitra maksudna naon euy komandan nita ka ditu euy Ded jadi yang syiri deh euy dah dipanggil ku komandan teh heueuh cek si Oded seuri ngaheheh tuluy diuk dina babalean ari cek Sukri pokna ngareret tah hayang seuri geus hayang seuri kitu menang atuh maneh hayang seuri tapi meureun mana kitu ge maneh menang miliknya Ded aduh si Oded menang milik Dun beda euy kana serekna kana hate uing ge euy lain menang milik deui malah leuwih ti milik euy nyaan untung deh ka untung gede aduh panggil ku komandan teh ngan hayang seuri teh kahiji manusia kawas nu teu boga polo samurukna dewek moal wani ngadu catur kitu jeung komandan tema si Oded bari suraseuri atuh nu keur ngariung pada pating palencrong kalawan si Midun tumanya ngadu catur kumari si laing Oded make nyebutkeun wani ngadu catur sagala nyata kieu ai kudu di dongengkeun mah euy sanggeus dewek adu hareupan jeung kumenan dewek ditanya kusaha ku kumenan di situ si Midun teu leupas tina paneteupna kumenan teh euy mungara nanya ka dewek ceuk kumenan teh kieu maneh ngarti pangna dewek dititah ka dieu terus kumaha cek dewek teh manawi teu acan terang Pak upi kitu aya peryogi naon ngangkir abdi teh ceuk manehna kieu ari maneh bener sok reureujeungan jeung eulis Wiwin ku dewek teh langsung we dijawabnya terus komandan nanyakeun deui kieu ber maneh sok saresa gebrug jeung eulis Wiwin Weh, hati dewek teh ngaranyug Deun lain ngaranyug beruas tapi ngaranyug teu kudu masa teu buru boga lampah kitu sok hahe sagebrug jeung eulis Wiwin geus kitu mah ku dewek ditanya kieu dupi bapa naros kitu ka abdi teh naha tuduhan bapa atawa aya nu masihan laporan ka bapa majarkeun abdi sok mondok sagebrug sareng eulis Wiwin pamileres aya nu laporan kitu saha jalmina naha salingkungan anggota atanapi pihak luar abdi moyong ningal we bebeungetanana eta jalmi teh nu masihan laporan kitu ka bapa di mana tos jonghok abdi nyuhunkeun diadukeun sareng eta jalmi sanos ku bapa dipewarang silih bedil ge kang abdi mah moal muringis lah pokona mah moal kana pegat pati moal munurus sasiku moal ngejat satunyang beas ceuk paribasana kang naon abdi ngiring berjuang pami ngaros lebar ku jiwa teu aya hartosna sareng deui keur naon abdi berjuang ari dihina ku batur mah kitu cek si Oded ngan sakit para mitra anu mulia ngadenge katerangan si Oded si Midun tuluy nyarita deui ngamuing baruk maneh dipanggil ku komandan teh aya nu fitnahnya Oded beuh aya kitu na manusia ngadon mitnah nu lain-lain mun ciduhan dodongesna lamun ilainya homa ka manusana euy sabal deui kamangadengena ge ka manusia tukang suudon tukang fitnah teh cek si Midun si janu milu mangkeheulkeun ari cek Sukri pokna da manusia kitu mah kudu digintir Oded lah tuluy lelepkeun huluna kana emal sabab tuman payus manusia tukang fitnah mah jadi mata-mata anjing mika teh dek moal dikukumaha Midun lah sanajan geus nyaho ge ka manusana naon ari si eta make moal dikukumaha sagala manusia tukang fitnah mah ngabahayakeun apana samalah disiksa ge teu jadi halangan
mau dilepkeun mau disiksa manusia tu kapitah malah paling-paling ku dewek merek diajakan silih bedil we naha rek ku karaben rek ieu ya ku sten kumaha mun rek diajak silih bedil ku dewek lainnya tujuan euy cek si Oded nanya kalawan harita mencerong ka Guni nu tita tadi ngabetem geus etong lah jadi kepapanjangan ari teu nyaho mah jelema atuh cek si Guni adina dudung teh make nyarek ulah kapapanjangan para mitra atuh da eta hate leutikna mah manehna boga perbuatan mitna ieu mah lamun kapanggih manusana maksud dewet ge ari teu kapanggih mah rek nahaon ngadon ngajak silih badil kanu eueuh manusana sarua we jeung ngajak gelut ka ieu kana kalangkang sorangan meureun tema si Oded geus kitu mah Jerut Sukri turun tuluy balik ka tempatna teu lila si Midun jeung Guni ge barali atuh si Oded ka jero kalawan pantona ditutupkeun sabab geus magrib kasampak eulis Wiwin keur ngosokan semprong lampu tempel di dapur. Pasti mana Kang Oded? Tanya eulis Wiwin bari ngareret. Eta ti Mayor Rahman. Aya naon kitu? Eulis Wiwin talete turun teu. Tas ulin we eta teh tuluy ka Letnan Jaka. Lumeh katingalaina keur eta ngadaweung ditepas tema si Oded teu nerangkeun yen aya pasualan nu mitnah mah ngan nyebutkeun tas ulin ti komandan bade naon los-los ka tempat Letnan Rahman sagala Letnan Jaka ieu hayo ke aya nu sangkaan teu puguh ti pamajikanana ceuk eulis Wiwin siga nu ngunak-ngunak kaneng Yani lumeh eta we Letnan Jaka katingalina keur ngadaweung ditepas unggah ge teu lila tema si Oded ngabohong teu lila Jerut turun tuluy ini ka katampian sabab harita geus burit hampir manjing kawanci magrib atuh eulis Wiwin ngahurungkeun lampu tempel tuluy dikaitkeun kana paku dina tihang di tengah-tengah imah kalawan nutupkeun jandela kamar teu sakumaha lila nu boga imah salaki jeung pamajikan kakara baralik tas di kebon ngala jagong jeung suu meni dugi kasonten bah damal teh ceuk eulis Wiwin atuh pamajikan nu boga imah katelah mauna pokna bari ngecagkeun tolomong leutik dieusi ku suu sumuhun eulis wiresakan tenan ngali suu kariheug teh beutina ukur kenging satengah jangki oge henteu jalaran seueur anu paraeh kuku ieu kuku ari ceuk salakina katelah Abah Jatma pokna nya kitu ketang euis kasebut nu tatanen mah dina hasilna teh taratang tos tampolanna teu kaala pisan sapertos nyerang atawa nyawa tos dua usum teu kaala sareng euy acan seep ku beurit sareng ku hama wereng naing dala di kumaha sanajan diange aral ge moal ngadak-ngadak janten deui tah di dieu nu mawi urang kedah ageung kasobaran teh euis dina waktosna mendak kasesah ari kasesah eta rupi-rupi aya kasesah tatanen teu kajantenan aya kasesah teu gaduh artos teu gaduh tuangeun aya kasesah ku panyawat sareng sajabina anu kasebat kasesah nanging dina ngalaksanakeun kasobaran eta kedah disarengan ku katawakalan nu hartosna disarengan ku ikhtiar ulah ngawula kana kasobaran bari cicing atarawi calik bae bade kumaha tiasa dongkap kabinga ku ai calik bae mah geuning sok aya unggelan kieu teu aya rezeki atana pemilik anu murag ti langit laras kitu nya euis ceuk Bah Jatma ditungtungan ku mesem salaresna Abah ngalaksanakeun kasobaran mah kedah disarengan ku katawakalan bade taruang ayeuna mah kaleresan sangu matos asak mung ecengna mah nembe teh dikerecek we jalaran saur emami warang dikerecek cek eulis Wiwin bari rek nurunkeun boboko sangu tina gantungan da kitu di kampung mah lamun neuneun boboko dieusi ku sangu teh sok digantung ngarah henteu ku beurit atawa dikarayapan ku sasat barang ditawaran dahar teh Bah Jatma harita ngajawab dah keun wae kede eulis ieu teh rek katampian heula hari tujang Oded ka mana cenah nu mawi nuju katampian Abah temal eulis Wiwin Jerut Bah Jatma turun tuluy ngaleos indit katampian bari nyampaikeun sarung kana takta
sedang awak dibubuligir da puguh kakara balik tas di kebon. Atuh maunah ge para wargi sadaya nuturkeun reka tampian atuh peuting harita kira-kira bada Isya. Bahjat ma jeung si Oded ngarobro di tepas. Nu kacaangan kulantera ngagantung dina kaso-kaso panyaweran. Dina caangna teh tiba ti remeng-remeng we. Dasa caang-caangna ge lantera henteu samode lampu tempel biasa caang ka mana-mana. Tapi zaman harita diunggal imah bari kaayaanana di pakampungan. Da ku zaman ayeuna mah para mitra sabagian loba imah-imah di pakampungan ge atawa di pasisian geus marake listrik bruwi-brai caraang. Ongkohan ayeuna mah kasebutna ge zaman kamajuan. Jaban pangwangunan malah zaman ayeuna mah di pakampungan geus loba nu parasang telepon. Jadi yakin ku ayeuna mah kurang anu mariskin teh. Lamun mariskin keneh mah bet moalnya make bisa parasang listrik jeung ngabogaan ka televisi, pasang telepon jeung sajabana. Tapi di pakampungan parantos ka ieu ka udagu sambungan telepon para wargi dah. Pakampungan seseueurna mah teu acan ai perai listrik mah wartosna entos dugi ka desa-desa ge ayeuna mah. Kitu diantawisna para wargi. Cenah eta aya nu teu boga televisi tong boroning urang kampung atawa urang pasisian. Sanajan nu di kota ge aya nu teu baroga ngan anu jelas mah di pakampungan ge geus kurang anu mariskin. Malikan kana perkara si Oded sanggeus ngobrolkeun tina urusan perjuangan teh. Pokna deui tumanya ka Bahjat mah anu keur ngahurungkeun bensin rek udud. Upi di dieu teh sabaraha IPK upami bade nikah teh bah? Si Oded ngalegot nanyakeun perkara IPK. Manawi ku ayeuna mah henteu terang sabaraha-sabarana ge Ujang. Dubi kitu saha nu bade nikah teh nasi Ujang bade nikah? Insyaallah Abah manawi ieu teh manawi pareng. Tema si Oded bari mesem. Alhamdulillah. Ka urang mana Ujang bade nikah teh? Bahjat maneuteub. Ka urang tebih caket Abah. Ka urang tebih caket saha Ujang? Bahjat mata lete tur henteu leupas paneuteupna kana beungeut si Oded. Muhun manawi disarengan ku rahmat sareng karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Bari kabiruyungan gaduh rezeki bade kaeulis wiwin Abah. Tema si Oded tetap mesem. Baru kaeulis wiwin Ujang? Atur nuhun we atuh Ujang. Aduh, anyakal we atunya. Nyakal naon Abah? Anyakal waktosna ka bujang sep ieu teh aduh.